Alhamdulillah tahun ayeuna mah aing teh bisa nyen kue. Aing teh bisa ngabagi kanu balanja di warung. Alhamdulillah bisa aing teh. Pesenan ge aya. Alhamdulillah aing teh cok tahun kamari aing boro-boro aing kabeul nyen kue. Baju lebaran ge aing teh kabeuli. Ngomong-ngomong si aya beres kue. Tapi dah aing mah sok kurang nganduk si Ayan teh kasarna teh. Tapi sebenarnya masih aya sih jatahna jeung si Ayan. Bingung aing mah jadina tapi barelah karunya pake manehna teh sok balanja di mah aing. Kanu aya ku aing teh dibere ke kabur deh balanjana teh di mah aing. Barelah si Ayan karunya hiji satoples malah aya jatahna di si Ayan mah. Teranglah aing geus aya jatahna mah aing ah. Tinggal dibikeun ke si Ayan mau lewat. Lebaran deui aing mah tidak punya kue yang ini berkaleng-kaleng aing mah. Kumaha tuh ieu teh? Geus arek lebaran tinggal arek kalima umi inah ge. Kudu lewat sawah. Kudu make sepatu bot. Sepatu bot. Make eta, make karesek we. Kajun sabelah ge nu hiji teh nyaho ka mana? Leungit sugannya. Bom, murah tuh bom itu ih. Teu singkat tinggalin eta manten, murah tuh bom ih. Mama liula ih. Pantau heula aing teh. Bom orang ieu make sepatu naon atuh bom ih eueuh sepatu Geus ih. pake sepatu riweuh amat sih. Sia mah teu pakai sepatu we sepake sepatu eta. Heeh sendal eta we. Ih, bom buruan atuh bom itu ih. Dila si mama ih. Ieu pan geus aya, ieu geus aya tenang. Murah tuh bom soalnya ieu mah beda si Abah rek minta THR besi mangkat manten. Pasti kena geus kabagian. Coba itu ayah si Empul ke mana teh? Mana? Oh iya dong. Kemana Pil? Kepo. Pulang kampung lah. Kemana nih pulang kampung Pil? Bom, besok mending masak lah yuk. Ngambek. Aing mah atuh da warung umi inah teh itu jauh-jauh teuing aing mah kudu ngaprak sagala. Aing mengiuhan lah di pos kan dikit-dikit ieu mah mendingan dieu. Aduh. Hareudang panas teh aing mah cuaca teh ku panas-panas teuing atuh pe ayeuna mending hareudang aing mah. Jaba keur puasa. Aduh aing mah. Mending ieu tuh boyot desa. Iya ayah si Bolet dong. Iya dong. Ayo kamarana dak. Ayo mau bolet atuh. Berang kene atuh. Ayun. Ayo dulu tuh. Yuk. Mas minum teh eueuh geuningannya. Kowe deh balik deui sugan pentingnya aya. Itu saha teh? Sasaku sia hayan. Terangkeun ah. Yan, Heuy. kunaon? Sia teh aing teh keur magang. Diem atuh teh mah. Yan, mana rek pulang kampung mo? Insyaallah mun jadi isukan. Oh, lebaran di ditu Yan. Henteu nong atuh heueus sia teh aing lebaran di ditu eta sorangan teu pulang kampung. Ai sia Yayan, tadi mah aing mah deket di Ciberem Gang Pancong. Sok ngelieur, pulang kampung ti mana? Tetep we sia teh aya lempang mah jauh. Oh, oke sih Yan. Tapi ngomong-ngomong mana pulang kampung geus menang salah hujan. Jenong, pan imah aing dulu yang meureun lain di luar kota. Dulu yang teh Bogor-Bogor keneh, sok lieur maneh mah. Heueuh pohonnya. Buhunnya. Ngomong-ngomong maneh geus kue canong. Jangan takut say. Geus. Encan. Siapa teh balik. Geus. Warga aing Yan, kewe meuli nu jadi. Yan. Naon? Ngabeu teu? Mobil naon sia teh? Nu ciki ih. Ya asalnya. Pindah yuk kan ieu. Hah? Kan tuh Bang. Tuh nya ini urang ieu we ah. Jangan Oh pantas eta tah. Oh, Kulit koneng aing mah jorok aing mah. Besok ieu teh nu teh ieu ronda meureun. Mending jorok. Bom, hayo atuh bom, lempang teh menit doyot. Ulah atuh lalauran. Ulah atuh deh. Ini dia eta ngobrolna ya. Tuh nya kasih sumber baru kayak gini. Kenapa ya Bang Punanya?
Sunda ah. Ngomong-ngomong tapi ya, mana kasih kue kan? Geus beres, alhamdulillah. Kue naon gitu? Yo denge, hiji biji katapang ti pesawat, nu kadua nastar ti tembak, anu katilu suuk ti pelai siapa? Tepat geus nyeun biji katapang, urang mah can sarempet da nyeun biji katapang. Nyeun sia teh biji katapang mah tradisi orang Sunda sia teh. Yo biji katapang sok aya tiap lebaran teh. Heuh yan ke nyeun ah, karak sakon mah biji katapang. Jelas sia teh arek nyeun biji katapang apa nyeun tablek tarigu? Ah loba-loba teuing nya. No, ngomong-ngomong ai si Eno, arek bagi-bagi teh hayat teh nya. Biasa mah sok nyeun kue. Sok dibagikeun teh geuning ka setiap non anu meulikna ka manehna. Nya tahun kamari ge teh mere teh nya. Hota tahun ayeuna mah mere apa moalnya? Nong tinggalkeun we mere apa mau. Heuh nya aya dibere cokot teu mah. Ya sudah. Benar da si Empiu mah. Pulang kampung berdor segala era jadi labu bae jadi nate. Aing jadi nangguan lila deui. Udah budak teh meuni teu sabaran da makina ge pasti nangguan darek lebaran ieu nyahueun. Segala labu segala enak. Lila deui jadi nate. Mana sih budak teh? Coba cuaca panas, kadang iu, kadang panas. Lila deui. Ih, itu ningan budak teh. Lila. Mam nangguan lila nya mam. Ah, sia lila. Kadipan kunci. Ya mam. Jangan leungit ya. Oh, iya. Tasna. Udah acara labu segala jadi lila. Atuh pan mam nu ngaranna apes mah udah kalender pola isi. Panas deui. Mam meni panas ieu. Ya, itu pimeti kan? Mak. Terus arek ka mana eta ge gembol? Teu marudik maneh. Encan di. Emang urang mah dapet ieu pieu da mudik ke kamar tuh kan Cibeureum paling ge. Moal lebaran di dieu wae, Bi. Tapan akina nitah incu-incuna lebaran di ditu. Oh, heeh. Nama kayak kos kamari lebarannya di dieu kumaha deui atuh. Heuh, Bi, sebenarnya mah urang ge hayang lebaran di dieu, soalnya tahun kamari urang teu balik, Bi. Wayahna tuh tahun ayeuna baru kudu balik. Mana mah genah nong, lebaranna bisa di dieu, bisa di Gang Pancong. Heueuh nya. Tunggu ngobrol wae bisa tinggalan pesawat. Teu salah, Pil. Halupan siap piu. Si Bibi masuk sirik bidik. Lain sidik pidik meureun maneh mah, tapi sidik jari. Pesawat manehna ka Cipadung oge ngaco. Denge sia teh piu. Ih si Bibi masuk saririkan. Ngomong we teu bisa pulang kampung. Eta pan teu boga surat izin jalan jadi rempong. Teu boga duit jeung ongkosna. Piu, boga sungut teh ulah kitu. Maaf nya Yan. Nong. Lagian Bi, urang mah deket ieu, da teu keluar kota ieu. terkecuali urang keluar kotak, Bi. Karak make surat izin. Naon ya? Tadi mana yang ngomong keluar kota meureun. Heuh, luar kota? Henteu, tadi mah ngomongna luar kota. Geus tuh kudu dibahas. Aing speechless tadi mah. Mom, buru dah geura mangkat atuh moal nepi-nepi ari ngobrol wae mah. Geus girabi ulah sok diajakan gibah wae indung urang teh. Ingat ieu teh bulan puasa. Sok lieur sia mah ngagibah ti mana coba. Oh sih, ngaranna ngagibah mah ngomong ke jelema, ya pan henteu. Oh sih sok lieur budak teh. Punya. Geus Bi, bye. Bi, ieu mah sarannya. Naon kitu piu? Heuh, naon? Yeuh nya, lamun arek mudik teu boga ongkos enggeus we nga-BM dina dugul. Tapi kade we pas tatarakelanana disebut jamet. Atuh Piu. Kuranya nong Yan. Masih Empiu mah ulah diambil hate. Bae, Bi, ngaranna ge budak. Heueuh Bi. Yan nong, ilang berangkat heula. Oh, ya mesti. Kadenya Bi. Hampuranya menah iki mah. Heuh, kade. Kade Bi. Kade, Bi.
Babakan Halu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nyabinya urangnya sebenarnya mah hayang lebaran di dieu. Soalnya tahun kemarin urang terbalik. Berarti tahun aku lebih sebenarnya mah urangnya hayang bakti. Biar tahun gitu. Hiji nya. Ih. Kurang.